Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Wilujeng petepang dangu deui mitra sareng simkuring manganggang judul dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Di kawasan basisir Laut Kidul Provinsi Banten manganggang ngucapkeun hatur nuhun anu parantos manca dongengna oge maparin like sareng komentarna. Mugi kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayanan langkung ageng tilu dipasihkeun ka manganggang. Mangga mitra sebatas menyang kolong tengkan waktos kurang berandungan bedogeng Brung ting arunggutna tutuwuhan anu kadupa ku angin dina usum katiga siga anu ngarenaheun pisan marengan wirahmana gending alam bari dikawihan kuting keresekna sora dangdaunan anu aroyag pagaris jeung baturna bari murag-muragkeun kalakaina sawah-sawah jeung kebon-kebon geus tariiseun geus ditaringgalkeun ku nu ngagarapna kabeh geus araya deui di lemburna geus ngaharenang-ngaharening nyarelsekeun diri ngareureuhkeun kacape ngaraso dina sagara kanikmatan hawa sore anu seger. Budak angon kabeh geus baralik ti pangangonanana aranjeusle dina tonggong munding anu geus bersih beunang ngamarandian dina pangguyangan. Mitra kaum dangu dina kaayaan kitu sanajan waktu geus nuduhkeun kana wancina reureuh gawe tapi Pardi mah jeung Adi lanceuk bangun anu teu malire kana kacape balik ti sawah teh ukur nunda parang jeung teko bari ngalungkeun duduk kuy ka juru dapur buru-buru kacai malidikeun kokotor jeung kesang nu lamokot dina awakna tidinya mah kalah kaleos arindit deui ngajaring jeung pacul anu teu kungsi dilesotkeun heula tina tak-takna bari mawa kaleng butut urut mantega arek ngalah cacing jeung eupan nganteur karesepna unggal sore naheun posong di sawah mitra posong teh parabot pikeun ewak lauk belut jeung sato anu laleutik liana di sawah posong dijieuna tina anyaman awi jeung wangunanana siga botol sanggeus loba ngalah cacing terus ngalajukut carulang adu rada paranjang ti sisi galeng jeung niiranana geus rengse gancang balik ka purat perot gawa turunkeun posongna din cek Pardi ka adina Trekel Adid naik kana taraje nurunkeun posong anu menang nyorok talina digantungkeun dina handapeun rambu kenteng dapur ku gantar leutik anu geus maranti. Sok bantuan niiran cacingna
buru-buru bari pasangkeun bisa kaburu burit. Omongna deui ka adina. Geus kitu mah duana ngusek naliran cacing kujukut carulang. Bari nungtut diasup-asupkeun kana bujur posong. Hareupeun lawang dapur. Najan digarap kuduan oge teu wudu rada lila. Da posongna loba pisan. Nepi ka teu karasa nyerelekna waktu anu sakedeung deui arek ngagayuh ka wanci magrib. Mitra kaum dangu. Sanggeus beres kabeh posong teh di pananana terus talina disorok deui ku gantar leutik parantina. Arek dibawa ka sawah. Memeh jeung indit Pardi tatanggaan heula ka luhur nempo langit anu geus hibar ku layu. Yang koneng ting arudat beureum luhureun reuk burit anu semu geuneuk. Nyi, arek naon posong heula? Ceuk Pardi ka pamajikanana ngajorowok ti buruan. Na moal dahar heula Kang Pardi, tembal pamajikanana bari nempo ti lawang panto. Moal. Buri teuing gawe balik ti sawah. Tembal Pardi nu terus ngomong deui ka adina. Hayu Adit, buru-buru geus burit. Tuh, geura panon poe geus dek tunggang gunung tuh. Pardi bari ngalieu ka belah kulon nempo panon poe anu meh rata jeung puncak gunung. Uluh nyawe nya Kang, jol burit wae teu kanyahoan hayu atuh. Tembal Adit, kelanan Kang. Ari eta nu dibawa ku Kang Pardi sabaraha hiji eta? Tanya Adit. Kalanceukna. Sabaraha nya hiji 2 3 4 10 25 30 ari eta sabaraha? Cek Pardi. Ieu mah 1 2 3 10 12 15 20 25 Kang. Jadi meureun 55 nya kabehna. Hah? Wah. Moal loba teuing Kang. Biasana oge terasa kieu naheun teh. Paingan lila tuh nya ngeupananana. Acan engke ngaheun kanana di sawah. Aduh kumaha nya mun petingeun gerangke. Jeung can daharik kuring mah Kang. Cek Adit. Atuh da. Lebar ku eupan di deui. Loba tinggalana Kang teh. Hayu we lah. Kan sakitu oge lebar dituna deui mah atuh. Nama tuh tembal Adit. Mitra kaum dangu gidig duanana patutur-tutur. Bangun anu rarusuh sabarina ranggung posong. Rek ngajugjug ka sawah nu aya di tungtung lembur. Lebah mana Kang? Naon? Lebah mana sawah anu rek ditaheunan teh? Nu pangheulana? Cek Adin. Bari angger ngicrik tukangeun lanceukna. Di ditu we di sawah Mang Ama tuh. Anu deket ka popon slot teh ya. Hah? Di mana Kang? Teh di sawah Mang Ama anu deket ka Poponcol. Oh, jauh teuing atuh di dinya mah Kang. Yang deket astana deui sieun Kang, deket kuburan. Padahal neangan di watuan rada deket, tong labadinya Kang sieun. Cek Adit bari bibiri ginigan sorangan. Hari maneh Adit? Bet
kawas anu ngimpi dalam teh. Ya, pan kami oge anu lebah dia maka karak menang nanduran. Ulah waka diganggu menang 2 minggu mah. Nggak sesuai di ditu. Sieun Kang. Ih, kabeneran sawana benang ngangler deh. Kira loba belutna dinu kitu mah geura. Dolog pisan kana eupan teh. Sok wae kancangan leumpang atuh mengpeung rada beurang keneh. Nya ari alus teh mah Kang. Tapi eta deket kuburan sawana. Pan peponcol teh dijieun astana teh. Atuh nyakeun bae deket naon oge. Komo deket astana mah sok loba pisan geura belutna ayo. Ayo. Da kuring mah keung Kang. Cek Adid rumegag. Wah, keungna naon dari mana Adid? Kawas budak bolon wae sia mah kalakuan teh make sieun ku makam sagala rupa. Mun kitu sorangan, pan ieu mah duaan jeung Akang. Na make sieun-sieun teh atuh ka astana. Dan nu paeh mah ieu moal hirup deui nu paeh mah. Haritaeun teh, ayo burukeun leumpangna. Bisi kaburu poe. Sieun ririwa Kang. Cek Adid ngomong galaunan. Wah, tiba lo oge tara manggihan naon geuning ari dewek sok ngaliwat ka labadinya sorangan. Kajen tipe ting oge. Kanya teu naon. Geuning batur masuk loba anu maranggihan cenah Kang. Lah cek saha eta mah bohong. Ulah dipercaya ting bari lage. Cicieun wungkul. Nah, hirup teh borangan teuing. Sugan maneh masih siki kanju teh dina punduk Adit. Pardi nyentak ka dina. Bangun anu keheul. Sok wae gancangan leumpangna ngarah balikna rada beurang keneh ayo. Omongna deui. Hayu buru. Mitra kaum dangu panon poe anu ngagulimang beureum belah kulon geus tinggal sapasi deui ka tembongna. Nyusup kana sela-sela magrib wates bagilirna alam. Tina beurang kana peuting. Lalai badot jeung kapinis beuki mijah ting sariat nyarabetan mangsana anu rabeng dina gado burit. Sawah anu beunang ngangler anu arek di aradonan naheun posong. Ti kajauhan keneh siga anu ngahiap-hiap ka tembongna bangun rata. Caina mangplang semu coklat. Mitra kaum dangu sanggeus anjog kanu dijugjug Pardi jeung Adid gancang ngarecakeun posong tina tak-takna. Terus diudar beungkeutan tina colokanana rusuh pisan kituna teh. Sok tah maneh di dieu nya. Dinu meunang ngangler naheunanya. Dewek marek di ditu tuh. Ka mana Kang? Dewek mah di deket saung anu aya hunyur teh geuning. Nu beunang macul. Cek Pardi. Bari ngaleos ninggalkeun adina. Tong jauh teh atuh Kang Pardi kuring keung. Moal mayana naon? Eta di dinya ada deket. Tembal Pardi bari noyod. Mitra kaum dangu sanggeus Pardi rada jauh ninggalkeunana, kucuprak Adid ngancurubkeun sukuna. Turun ka sawah anu ledok bari ngucapkeun bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muga bebenangan lauk loba. Lapar candaang. Bes-bes posongna dilelapkeun kana letak saeutik. Tejero teuing lebah kamalir kotakan anu ngarenda di tengah-tengah jeung sisina. Terus dirimbunan deui luhurna ku letak sinarata. Ngarah ulah kaciri. Naheunkeunana sina rada panggang, tekerep teuing, sina nyalang hareup kana palabah palidna cai, ngarah hanyirna eupan kabawa palid kahilir. Atuh geus kitu mah kitu bae pipindahan saban kotakan. Nepi ka beuki jauh. Adid jongjon terarat-teret kalitu ka dieu terus maju ngaler bari milihan tempat anu kira-kira beunang dilewatan ku belut.
nepi kanu meh deket poponcol anu dipake astana teh. Mitra kaum dangu Pardi oge nya kitu keneh, nalikeun posongna beuki ngajauhan bae, terus lempang ngulon meh nepi ka sisi walungan anu ngaguruh lebakeunana. Wanci ngagayuh kaburitnakeun, kapireng sariak layung ka cida mata kuasna tutuwuhan robah warna koneng umyang lir masinangling kahibaran ku cahyana nu sumirat ti tebeh kulon. Tonggeret reang di sarada angin leutik ngahiliwir, dangdaunan peting arulang kawas anu ngagupayan. Tidinya mahreup weh teleum waktu sareupna, wanci tenyesakeun panasna mata poe. Mitra kaum dangu, wanci magrib geus kaliwat sinar layung anu hibar umyang koneng campur ting arudat beureum lir benang-benang emas di langit geus tetembong deui. Diganti ku indung peuting anu ngabelag-beg hideung ngajega ngolongan harieum beungeut, bentang-bentang narungtutan ting pujengis barijil tina sela-sela mega. Hiukna angin magrib di tengah sawah estu sama menapisan. Laluasa eueuh anu ngahalangan kana lumakuna bangun anu keur jongjon ngagalentoran nu kukucuprakan di tengah sawah. Bari ngaeumkeun sukuna kana leutak anu nyecap semet bitis. Sabot Pardi keur jongjon tungkul ujug-ujug aya nu nanya, teu kanyahoan teuing ti mana datangna, jol geus nangtung bae dina galang hareupeunana. Geus anggeus Kang, naheuna? Ceuk anu nanya tina galang. Acan, tembal Pardi bari teu ngareret-reret acan angger we tungkul. Saking kuanteng Pardi teu boga sangkaan naon kanu nanya teh. Da disangkana si Adid we anu datang teh. Da sidik sora lalaki ngan beda rada serak kawas anu peurah. Buru-buru atuh Kang, geus peuting. Geus bijil bulan tuh, omongna deui. Bari nuduhkeun kana bulan anu geus lilanong tina tukangeun gundukan mega. Keranan atuh euy kagok, ari maneh anggeus kitu kabeh, ceuk Pardi bari jongjon tungkul. Nya eta kuring oge acan, ceuk anu dina galang deui. Nah atuh lain gancang anggeuskeun. Bisa we ari kabatur mangga buru-buru. Sok itu anggeus kenala kabeh. Geus kitu urang balik, ceuk Pardi. Leos anu nangtung dina galang teh indit ti hareupeun manehna. Lempang maju ngaler muru kana kotakan sisi poponcol nyampeurkeun Adid. Mitra kaum dangu barang jol kadinya gek eta jirim teh cingogo luhureun batu dina galeng yang hareup kasih Adid anu keur jongjon dongko trila pok deui ngomong. Geus beres ngomongna bari nyawakan cai tina kotakan. Keheula Kang, kagok ye dua deui, jawab Adid. Saking kuanteng Adid oge teu boga curiga nanaon. Cara Pardi bieu da geus tangtu nu nanya teh lanceukna arek nyamper balik kitu. Gancangan atuh, peuting teuing, bisi kaburu isa manten. Anu dina galang ngomong deui. Nya yo ge meakeun hiji deui yeuh. Daguan we heula di dinya da moal lila, cek Adid.
bari ngarimunan posongna ku leutak anu pameakan. Sanggeus beres jung cengkat tina dongkokna kucuprak lempang di jojoan dina leutak nyamperkeun anu ngajentul dina batu. Lah mani nepi kasa nyeri cangkeng balas dongko bae. Cek Adid bari tonggoy nempo titincakeun. Najan digancang-gancang oge teh burung we petingeunnya. Loba teuing posongna tuh da jeung mani asa kareueung teuing deui teh Kang. Adid bari mocokeun sukuna kana kokocoran hareupeun anu ngajentul dina galeng bari pok ngomong deui. Ari akang nepi kalebah mana naheuna bieu? Cek Adid bari ngumbah leungeun nu kangan kanu diajak nyarita. Jauh euy, nepi ka palebah sisi walungan, tembalna. Sorana jadi rada badag ayeuna mah. Kawas anu salesma jeung jadi leuwih serak. Kuma. Cek Adid penasaran. Jauh, nepi ka palebah sisi walungan. Kunaon Kang eta sore jadi kitu? Asup angin berenya. Kawas arek salesma, tanya si Adid. Tara salesma, tara asup angin di dieu mah. Geus biasa. Tembalna bari cuplak-ceplak. Ngadenge sora lanceukna jadi aneh. Ret Adid gansang ngareret ka tukang. Nah atuh, ana breh teh anu ngajentul tukang geunana lain lanceukna geuning. Gebeg hatena ngarenjag reuas lain dikieuna geuwat manehna ngejat sababaraha lengkah undur-unduran ka tukang bari nyidik-nyidik anu cinutrung hareupeunana. Cek Adid balabab panonna mancrong teu ngiceup-ngiceup ambek kanana ngadadak reng apranjug nyenen kemis. Sajongjongan mah manehna hantem nalak-nalak bari ngadegdeg. Beuki lila beuki sidik dina handapeun cahaya bulan anu masih keneh rumeuk. Dilang laesan ku mega hideung anu ipis. Geuning anu diajak ngomong ku manehna teh bet siga dikokoncong ku lawan bodas. Lebah beungna jeung cangkengna ngagarendet siga di talian. Ngan palabah beungeutna jeung dadana muka ngaliglag ngabuliklak teu dibunian. Leungeunna kaluar tina jero bungkusna bari jongjon nyawakan cai tina sisi kotakan. Bari unggut-unggutan. Hei, nanahaun teh? Cek Adid. Beuki ratu geuwat meh namalik arek lumpat muru ka Pardi. Bari ngajawang gantar leutik urut nanggung posong anu nancep dina galang. Tapi orok kaya barang sukuna dikejatkeun arek lumpat mani kuasa hese pisan lumpat teh hese pisan dikejatkeunana pageuh kawas aya nu ngabeungbeuratan kana lengkahna. Mitra kaum dangu nempo pamolah Adid samodel kitu jung bae anu dikokoncong ku lawan bodas teh nangtung lalaunan terus nyamperkeun kanu keur asoy-asoyan maksakeun sukuna sina lumpat. Jag arek kepada kedagoan heula tuh tok digalkeun keug omongna deui. Jurig, pocong eta mah. Adid ngasoy ngagugusur sukuna anu berat di lengkahkeunana. Bari nguat-nguat maneh teu ngawaro kanu gegeroan tukangeunana. Jag, arek kapada jag, kedaguan delatu tok digageut keug. Hate Adid geus teu bogoh rasa. Geus asakop bae eta jurig popocong ngorowot kana bujurna anu boyot ka panderian. Barang Adid ngareret ka tukang anu nuturkeun teh geus deukeut tukangeunana bari ngaragamangkeun leungeunna anu ranggoas kari kulit jeung tulang semu pias meh bae tak Adid karawel.
sia jurig, aram jadah sia iblis. Adid ngocek satekarna bari mali. Mitra kaum dangu barang pisan jeung ngocekna Adid. Nah atuh sukuna ti kosewan nincak sisi galengan anu leutik jeung leueur solepak ku cuprak curait belak Adid ngangkarak bengkang di letak. Aduh, Tapi telila korajat deui cengkat. oh, aduh, jurig, pocong eta mah, pocong. Jung nangtung terus lumpat mapai-mapai kotakan bari gogorowokan ka Pardi minta tulung. Ajau Kang Pardi. Oh, aya jurig pocong. Ajau Kang Pardi. Jurig pocong. Ah. Goak Adi ngagoak kusabab kakarak oge sababarah lengkah lumpat geus buru dewe labuh ngarontok letak anu ngagunduk kareupeunana. Sukuna ti kait kana runtah anu karuang handapeun letak. Jurig eta mah jurig pocong ajau Kang Pardi. Jurig pocong ah. Tungtungna Adid andi prek bae di sawah nu beunang nanduran. Terus ngorondang ngasoy dina kotakan bari anggar jojorowokan. Kang Pardi, aya jurig pocong ajau. Jurig eta mah. Leungeunna pageuh ngepeul gantar leutik urut rancatan posong tea muruga lengan peuntaseunana. Mitra kaum dangu barang Adid drek hanjat pisan kana galengan anu dikokoncong bodas teh geus nyampak di hadeupeunna ngajelegedeg mapageun. Ajau jurig eta mah. Ngan heat bae gantar urut rancatan posong teh dibabuk-babukeun kanu megatan jajalaneun terus dikupat kapitkeun ngawani-wani maneh. Oh, rasakan si aya. Jurig ieu mah. Tapi kalah ka kumaha oge hutetna paneungeul Adid ngeplos teungeuna kana sasaranana ngaliwat kawas anu neungeul kalangkang bae ongkoh jeung gugup deui campur jeung kasima dina kaayaan kitu anu diteunggelanana mah jongjon bae nangtung bari unggut-unggutan dina galeng. Aduh, Kang Pardi tulungan, Kang Pardi. Tulungan, jurig ieu mah. Sia jurig ieu mah. Cek Adid bari hutet dina kotakan. Belenyang lumpat deui ku kucuprakan mapai leutak. Ngagalai pare anu kakarakceb. Muru deui galengan anu sejen. Ari anu dikokoncong bodas teh geus nyampak deui bae megatan dina galeng. Ngajelegedeg bari cingogo nyawakan cai. Kop Adid kada taneuh anu rada garing tina sisi galeng belewar jurig pocong teh di tenggoran. Sia, awas ya kada tulung ngaganggu aing sia. Sia, jurig sia. Tapi angger ngeplos sarapan neunggeulna tadi kop deui kana letak plok-plok di tamblogan katembongna mah sigakeuna meneran kana awakna tapi nya kitu keneh hasilna. Jurig eta mah. Adid nguatkeun maneh gogorowokan deui minta tulung ka Pardi. Kang Pardi tulungan. Tapi eueuh soraan ukur ngahos-hos bae kabawa kabur ku pengajian.
Iblis kurang ajar sia setan. Nyingkir sia gelo. Aduh aing mau. Wah, kumatunya ieu teh. Adid nyerekan bari lu alawe bakat ku pusing jeung sieun. Nepi ka teu karasa ngawer-wer ngompolan maneh. Itu si Ujang kalah ceregan lain atau di baturan teh. Lu degan euy, lu degan. Daun posok sorangan tempat dia lu degan. Anu dicaritakeun teh ngomong deui kawasan nu ngahajakeun ngaheureuyan. Bari Cingogo nyawakan cai tuluy disimbeuh-simbeuhkeun ka Adid. Anu diuk keneh dina leutak. Sabot kitu ti kajauhan anu ngagidig mapai galengan. Kokolebatan ka meja bodasna kacangan ku cahaya bulan anu geus ngolea bejil tina panyumputanana. Beki lila beki deket muru ka palebah Adid. Nempok itu gawat Adid ngagorowok. Kang Pardi, buru-buru ka dieu Kang Pardi, gancangan lempangna ieu tulungan. Aya naon Dit? Cek Pardi ti kajauhan. Gawat ka dieu. Ieu aya. Ay. Aduh, aing mah bet koreres atuh nya Kang Pardi teh. Buru-buru atuh Kang Pardi. Omongna deui bari gogorowokan mitra. Mangke heula atuh. Nah heula atuh ieu teh. Mending hariwangkeun pisan. Cek Pardi bari nyampeurkeun. Mitra kaum dangu barang jol Pardi ka palebah dinya. Bulan anu tadi rada mencrang teh joreup bae haleumheum. Haleumheum kaburu dicindung ku lalangse mega hideung. Naon Dit? Cek Pardi bari dongko nanya kanu Cingogo dina galang. Kuring mah di dieu Kang. Jurig eta mah. Cek Adid di tengah kotakan anu awakna meh teka ciri sarua jeung leutak sawah. Ret deui Pardi ngalieu ka tengah kotakan. Nempoan kalebah sora Adid bieu. Breh di tengah kotakan kaciri aya anu uyak-uyakan. Ngeum awak dina leutak samet beuteung diuk andi prek. Ret deui Pardi ngareret kanu keur jongjong tungkul nyawakan cai hareupeunana bari Cingogo teh. Ari saha atuh? Cek Pardi bari undur-unduran ka tukang. Sabot keur nyidik-nyidik nu ngajentul Cingogo hareupeunana teh. Jung nangtung bari nyang hareup ka Pardi. Bari angger unggut-unggutan. Beungeutna tepati sidik ngan katara seutik rada hideung siga anu ditaprokan ku oli. Lebah panon jeung irungna mah hideung bae. Katempoana teh siga ngolohkor da rada poek. Sia. Nanaonan ieu teh? Pardi bari ngejat ka tukang, reuas meh bae ti kosewad dagaleng leutik urut namping. Juri gitu. Kurang ajar sia. Rek ngeureun ka aing sia. Sebelan sia. Tegablek keke nyos sia. Aing mah moal sieun deuleu. Da lain budak bolon aing mah. Sanajan beungeut sia. Siga kitu oge. Sok sia gelut jeung aing. Anu sejen sieun sote ku sia. Tapi aing mah gigila ku sia gara gigila aing. Teu hayang aing kudu sieun ka sia. Sok gigila aing ari tayang diduruk mah beungeut sia anu goreng sopak teh ku aing ha. Cek Pardi bari ngodok sakuna nyokot bensin. Barang Pardi rurat-reret kagigireunana teu jauh ti manehna aya urut bebegig tina aseupan butut beunang ngabajuan ku urut baju nancep dina galeng. Gajeleng Pardi ngagajeleng kagigireun bebegig sweet diduruk. Sanggeus rada gede hurungna terus dicabut gagangna tina galeng bari pok ngomong deui ka eta bobongkong. Sok sia maju. Lawan ieu seuneu ku sia. Ari nya moal wani. Cek Pardi bari ngajorowok. Bari ngarojok-rojokkeun bebegig hurung kana beungeut eta bobongkong. Sia tah sia hop. Ngacedog bae sia. Rek ka moal sia. Ya atuh labuh ku sia ieu ari moal ka mah ieu. Ya. Ngomong Pardi bari ngararab beungeutna anu keur unggut-unggutan. Terus dirarab-rarabkeun kana awakna anu dibulen ku lawan bodas. Barang disudutkeun kana sababaraha kalina les bae eta jurig teh tetembong deui bungkeulekanana. Sia kurang ajar sia. Karasa panas meureun tah ku cucungukna. Pardi ngomong sorangan bari ngacungkeun deui bebegig hurung ka tengah sawah. Nyangan Adid anu ngahepep dina leutak.
Adid Pardi ngageruan adina. Heuh. Tembal Adid tina kotakan bangun anu lungse. Sok hanjat. Gancang hanjat ka dieu. Aduh Kang, kelanan Kang, leles keneh. Teu bisa nangtung acan ya teh. Aduh. Tembal Adid. Aing mah ku kagawekeun pisannya si eta. Seuk Pardi bari turun kana kotakan, geus kitu mah nungtun adina dibawa ka darat. Maneh teh guyang taneuh Adid. Maneh nepi ka kitu eta beu eta leutak maneh lomokot kana sirah-sirah. Ceuk Pardi. Aduh, atuh da soak Kang. Soak. Ngudag-ngudag tadi teh. Ceuk Adid bari diuk dina galang. Ieu mah teh beda we jeung anu bieu. Ngan itu mah hideung jeung kokoncongan dina huluna, ari maneh mah hideung. Ceuk Pardi ka adina. Sok aya atuh kukumbah heula sing bersih. Keun we baju jeung celana mangke we seuseuh di lembur bari mandi. Keheula atuh Kang. Aduh, luas kene kuring teh. Tong rusuh teuing. Tembal Adid. Mitra kaum dangu sanggeus rada leler tina karewasna. Adid tuluy bebersih sakalian jeung pakaianana dikocokeun bari dipake tina kocoran. Ditungguan ku lanceukna. Geus kitu maleos bae duanana baralik ninggalkeun sawah anu ladung. Urut Adid kokosehan bari nyaritakeun anu kaalamanana. Abong setannya bisa we nipuna teh ngalenjokeun ka eta ka dieu kurang-kurang kandal iman maka nu kawasa puguh we matak pok anu ngayuga barang peuting. Ceuk Pardi bari ngiringkeun Adid anu ngaod-hod ka bulusan. Lah nyaeta atuh Kang. Kuring mah menit teu seurik nawer-weran atuh. Pakat ku sieun. Nya kitu tah anu kurang iman teh tah buktina tah. Sieun keneh ku setan batan kanu kawasa. Pantungtungna mah rugi keneh sorangan. Kumaha lamun cilaka? Kumaha lamun lincak cucuk atawa kumaha bae anu matak nyarakakeun kana awak? Ceuk Pardi. Untung we atuh sakitu mah Kang, kuring teh maehan maneh oge. Heuh bakat ku sieun. Tembal Adid. Ngan eta we parena mani ruksak kitu euy. Da digalai meureun ku maneh. Heuh sawah batur deui. Kapaksa we isuk mah neangna kudu rada subuh-subuh ka dieu teh. Da lamun kabeudangan matang tu kapanggih kudu bogana. Duh bener bisa kumaha we geurang ngembekna lamun nyahoeun teh. Ceuk Pardi. Engke deui mah sangeuk teuing najan dipapaksa oge diajak naheun posong kalebah dinya Puguh ti barang keneh oge geus beda rarasaan teh. Ting sariak bae bulu punduk da Kang Pardi kekeuh bae ngajak ka dinya geura. Ceuk Adid bari mengkol asup ka lemburna. Terus kepancuran bersihkeun awakna anu masih keneh lamokot ku leutak sakalian ngeuseuh pakaianana. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Manganggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Manganggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeunna ka Manganggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan